Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Nita Sri Wayuni di kelas 10 otak KP4. Jadi abi bade ngadongengkeun hiji dongeng anu judulna Sakadang Bagong Nu Sombong. Di hiji leuweung aya sakadang bagong jalu. Bagong nunggal, siungna geus ngeluh, buluna bodas. Jeung awakna badag. Baroning bangsa bagong sato-sato nu sajina oge ngarasa sieun ka manehna. Da teu aya nu wani ngadeuketan manehna. Hiji mangsa, sakadang bagong, papangi jeung sakadang peucang. Hei, sakadang peucang, kadieu maneh sakedeung. Sakadang peucang, kacida ruwasunana sabab teu disangka bakal papangi jeung sakadang bagong nu dipikasieun tea. Ngan, dasar peucang mah loba akalna. Jeung bisa neger-neger manehna. Peucang ngajawab bari tenang. Rek naon sakadang bagong? Maneh nyaho, ayeuna yen saleuweung ieu geus teu aya nu wani deui ka kaula. Kabeh sato-sato sarieun, ceuk bagong bari sombong. Bener, tembal peucang bari ungek-ungekan. Ngan naon? Ceuk sakadang bagong bari murolang. Ngan jigana sampean ge moal wani ka manusa mah, ceuk sakadang peucang. Hah? Nu kumaha satan nu ngaranna manusa teh? Sakadang bagong nanya. Ari pangawakanna mah teu gede-gede teuing. Gede henteu, leutik henteu. Lamun lempang mah make 2 suku teu cigah urang kos kieu. Ngan manehna mah pintar, loba akal-akalna ceuk peucang teh. Cikatu buru urang teangan ayeuna. Ku aing rek diamuk, ceuk bagong teh. Ujug-ujug nafsu deui. Sabab aya makhluk nu leuwih gagah tibatan manehna. Hayu, tapi kudu janji heula upamana engke ayana naon ulah nyalahkeun kuring. Da kuring mah saukur nuduhkeun hungkul, ceuk peucang. Moal, malah maneh jadi saksi kumaha eta kahebatan kaula, ceuk bagong bari sombong. Peucang jeung bagong tuluy neangan nu ngaranna manusa. Nyarumput ti bunyi di sisi jalan nu biasana sok dilewatan ku jalma. Teu lila jol budak sakola make pakean seragam keneh bari mamawa tas nu eusina buku. Kawasna mah rek intit ka sakola. Bagong nanya ka peucang lalaunan. Ieu lain nu ngaranna manusa teh? Tembal peucang. Nya ieu. Ngan, ari ieu mah pentil keneh. Pimanusaeun, bagong ukur ungep. Teu lila, jol deui datang aki-aki nu geus kolot utak iteuk bari mamawa tongkat. Ieu lain manusa teh? Sakadang bagong nanya. Peucang gancang ngajawab. Bener, ngan ieu mah geus dalu mun cara buah mah. Ke sabar. Moal lagi deui datang geura. Bagong ungek deui. Teu kungsi lila, jol panigaran pajig-jig bedil. Lempang dangah bari rurat kreret kakenca kakatuhu. Jalan. Tah, mun ieu bener manusanya? Bagong nanya bari kawas nu teu sabar pisan. Peucang gancang ngajawab, tah, ieu bener nu ngaranna manusa mah. Barang ngadengi jawaban kitu, sakadang bagong tuluy lumpat gancang ti panyumputan nuju ka manusa, maksadna rek nubruk ti hareup. Paninggaran barang nempo bagong nu rek nubruk gancang ngekang bedilna, tuluy ngecengkeun bedilna ka bagong. Barang geus deukeut, sora bedil disada. Pelarna nyamber kana sirahna. Bagong nu tadina keur mempeng leumpat gancang. Sakoteapan nambruk tepi katehudang deui. Paninggaran nyamparkeun ka sakadang bagong nu geus ngagoler bari ngomong. Ieu satan nu ngaruksak pepelakan aing teh. Cenah. Ari sakadang peucang mah barang nempo kitu teh ukur ngagideg. Kitu teh ngagideg tuluy ngaleos deui asup ka leuweung.
Pesan moral tina ieu dongeng nyaeta dina kahirupan urang ulah sok ngarasa sombong, adigung, atau gede hulu. Ulah ngarasa atawa miara sikap sombong dina jero diri. Sabab ari eta teh teu aya mangfaatna pikeun urang. Nu aya ka nyieun mamala atawa picilakaun. Leuwih hade miboga sikap handap asor siga elmu pare. Bager kasasama beuh dipikaresep ku batur. Sabab di luhur langit mah aya langit lian deui nu leuwih luhur. Sakieu dongeng ti abi, hapunten bilih aya kalepatan. Mudah-mudahan bermanfaat kangge urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.